goblok teh boga salaki teh kuleun teuing ngejeun boga sapu ge tambalan kieu meni ampun teuing Gusti. Kunaon atuh kulutus wae geureuh nyeman? Tah atuh meuli-meuli sapu tinggal itu tambalan kitu. Rejen boga salaki teh padahal mah meuli-meuli sapu nu beut teh. Lain bung meuli sapu, pan usahana karek-erek atuh jiga anu ditah macul, parek dagang bandros atuh. Dempo pan lobana atuh. Ayeuna kajual bata. Aya nu butuhan bata, kan butuhna 1 hektar. Tara-tara sinarin dek macul. Pan penting teh geus maculan kuring atuh. Mumpung aya nu nitah atuh. Da maculan nyai mah, lain kalah menang duit, kalah menang ngeunah. Menyoya kieu karek-karek ini. Tuh tinggal ikan geus adan. Geus aya mah tulikeun deui maculan kuring nu penting. Kitunya mereka nulikeun macul nu penting. Salah atuh nyi, ai kudu nulikeun nu penting mah. Ayeuna nya. Ayo. Boleh betul aja. Boleh.